Dina hadis diterangkeun ku Rasulna dijelaskeun nu sok taledor salatna 15 siksaana. Genep siksaan dunyana tilu di waktu mautna, tilu di jero kuburna, mangka urang sing paurna. Tilu deui nu beratna dina poe kiamatna, siksaan nu di dunyana diangkat berkah umurna. Kadua kucel beungeutna teu aya sinar wajahna. Katilu kabeh amalna ditolak ku Pangeranna. Kaopat teh duanana teu pisan ditarimana. Kalima teu kabagean duana para sholihin. Kagenep nu rugi pisan mautna teh tanpa iman. Siksaan waktu mautna kacida pisan hinana. Kacida pisan laparna, kacida pisan hausna. Najan salaut nginumna moal leungit halahabna. Siksaan jero kuburna digencet liang lahatna. Ku tarik gencetanana nepi ka potong tulangna. Dihuru kuburanana ku seuneu banget panasna. Dipanggang dina ruhatna ti beurang jeung ti peutingna. Allah ngirim ka kuburna oray nu banget gedena. Sudaul Aqra ngaranna macokan kana badana. Terus teu aya eureunana dugi poe kiamatna. Siksaan poe kiamatna malaikat nu beungisna. Mawa rante besi baja panjangna 70 hasta. Dikalungkeun ka pundakna diasupkeun ka sungutna. Ditobloskeun ka duburna atuh kacida nyerina. Eta kitu siksaana jalma taledor salatna.